Assalamualaikum. Sampurasun sahabat Ramagara Sadayana. Alhamdulillah enak Kang Adan teh tiasa diserangan sarang saya teh Kang Ariel. Kang Ariel Noah kaleresan teu konser. Kumaha da kamang sahabat Sadayana? Mugia cing aya di nu kayang damangnya. Enak Kang Adan teh bade explore sareng Kang Ariel bade milarian mamen. Kanggo dituang di sekitaran ieu kebon teh ieu. Kira-kira aya naonnya? Urang kali itu nyaranya katongoh. Ya, pokoknya ikuti kegiatan Kang Adan ayeuna. Yuk. Kang, iya juga nama yuk cocok jang tuangan mah. Wah, jangan bener Iya nya antanan. Antanan namanya. Iya. Nah, sahabat Ramagara, akhirnya dapet ya. Digana cocok ya. Aya daun antanan. Lo misal lubur ge nya. Oh, teh baradag ieu. Ajigana cocok kurang naonnya? Rujak we lah. Dirujak. Dirujaknya. Oke. Sahabat, akhirnya kita menemukan. Kita akan eksperimen rujak antanan. Oke. Kita coba sekali eta heula panen heula. Panen heula. Tapi ya mah ya. Apa namanya ya teh? Banyak manfaatnya sahabat. Kamu itu ke istri mah sama gitu ge. Tapi lu kateing. Saya pisan can teh. Jika na cukup ya. Terus lah. Nyari lah tempat ya no. Ya, ya nak. Nyari jak mah. Ya. Entas ya banyak. Loba lah lumayan sekikinya. Lumayan. Tidak apa dah. Tarik takutnya. Belah mana karirnya? Bagian itunya. Kang. Itu asakan nasahnya. Lain sarua bajuna euy. Suka mana? Suka mana lembur ya? Si Kang Sandi nya. Jika si Kang Sandi. Oh benar, coba sampeurkeun ah. Iya. Ayo. San, kenaon? Iya, dia masangkeun hamuk. Aduh, mantap euy. Kasihan hamuk. Mun satilu-tilu euy. Oh. Nah, kebenaran atuh. Kurang iya, kurang ngahujak kurangan. Itu. Heeh, sok eta pasangkeun heula ieu deui. Ya, sok kalau nya heula sambalan nya nya. Iyalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat Ramagara Sadayana. Yeuna tadi tos ngala ieu antanan. Nah, ayeuna karasan aya Kang Sandi nya nuju ngadamel eta non Masangkeun hamuk, guys. masakan hamok. Wah, kayak orang nyobaan ka ditu. Hamuk teh jangan gugulalinan. Wah. Ya. Coet legendaris. Urang ngadamel heula bumbu rujakna. Biasana Kang Sandi anu ieu mah anu enak ngadamel bumbu rujak mah. Itu biasa ya gula berem. Naosan buatan sendiri. Walah, gimana? Nanti ya.
Terus aya asam jeung cengek. San. Uyah jeung sukuk pokokna mah. Nah, ada mal heula ayeuna sama heula. Gimana Kang Sandi ya? Oke, sahabat, enak tah, enak nges, ieu nya nges asak, asak. Jadi, nah enak ieu antanana tuh. Tadinya keng kumaha heula kieu, ceklan lah, ceklan. Orang kumaha heula beh sehat. Soalnya ya bisi ieu. Bisi ieu kumana nih? Oh. Mana ya? Nah, geus lah. Aduh baru ragu tadi. Oh, lah. Si Ayah lagi diceklan. Ceklan ini dia ceklan ya. Simpan dia. Nah, sahabat Tamagera. Ya nah, sebelum coba kurang ya heula. Kurang maca heula doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Nah, ya sambalna buatan Kang Sandi. Tuh. Aduh, pokoknya mah lamuir kieu euy. Nah iya antanan teh seueur manfaatna pisahnya kalau kesehatan mah tapi nu rematik mah duka teh sok ke tuan cobaan heula sok Sandi sok cing kumaha lah ieu lada geuning oh Mantap, Bro. Bismillahirrahmanirrahim ya kakak ya nyobaan ya rujak antanan. Ya, Tabinya kayak iya aya. kayak min-minan gitu. Kayak haneut-haneutan. Ya Allah. It's good sih. Wah, gimana sih? Tuh, panjang kieu nya. Gimana? Buntalan na ping-ping. Pecel. Nah, mantap ya. Mana malah. Good. Oh. Pada ieu ladanya. Ada. Col. Gua tadi teu lada. Oh. Ieu lada ieu. Untuk bajuna. Segar pokoknya mah ke cuaca angin sepoi-sepoi ya tuh. Bareng ngarujak. Pemandangan indah kieu aduh Masya Allah. Aduh. Tuh sengitosnya ya. Sengit-sengit minan gitu nya. Bau balsam. Allah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak anu pahitnya. Enak henteu kan. Nya. Rasana teh beda-beda. Kumaha warnana dah. Aya daunna. Kan ieu pahit ya. Pahit ya. Pahit ya. Eta mah pahang nih pahit. Oh, pahang. Sok lajeng ah. Ya coklat. Nah, selain ieu tadi teh nyanakinya aya jeruk lemon, aya bolet. Lemon. Aduh. Alah, mantep wangi heula. Wah, favorit Kang Adan ya. Bolet mah. Bae ieu. Bae gede hitut. Alah. Sebab ya. Cop itu. Gunanya ah, pokoknya mah alhamdulillah bisa tadabur alam terus. Kita nu di sekeliling urang ge kari daek mata namanya. Gimana?
Wah, Ini batu mah mahal itu teh, antanan teh. kebayang gitu kan. Bayar di batu. Jadi bongkar teh aya nu 10.000 mah. Suka. Ini ngalah, itu mah kari ngarabut. Cuma tinggal ngala di dia mah. Naon deui atunya. Nyabut. Matak tong diruksak alamna nya. Bar. Lebar euy. Komo aduh ayeuna ningali loba longsor. Kira eta teh jadi renungan urang sebenarnya mah. Sangkan urang teh kudu bisa ngajaga alam. Sebab lamun urang ngajaga alam, alam oge bakal ngajaga ke urang. Ceramah. Lah ngabala moal dan kieu mah jadi busuk. Ya Kang Sani. Ya. Hui atuh, hui bolet berang-berang. Bolet. Cing cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama? Ya Allah, nikmat dia. Wah, Nikmat sumpah. ngeunah emang. Benar. Benar. Siksikan heula nya. Sok isi saya. Sana teh kabita ya. Ngeunah emang Mana-mana. Mun hoyong mah sok we ngadamal di bumi nyalira nya. Alah. Ada euy. Alis. Aduh. Oke, buatan Sandi itu. Kang Sandi teh. Saya capeannya. Ngelang. Iya, ngakujak lah, bener. Masya Allah. Kumaha ya? Hayang ya? Hayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mah. Mantap. Ya antanana tadi aduh, geunah Nah, suasana kieu mah wae. Alhamdulillah. Mama tinggal bersyukur nanya naon oge. Tuh, Enak ya, aduh. cocok. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Gur bisa. Kunaon sih? Alhamdulillah nya. Teu bosan-bosan ngarujak mah. Soalna ngeunah kieu dah. Mantap ada itu, tapi mantap. Ada. Ledot kayaknya. Oke, yuk. Aya jauh lemon. Lemon. Karena sama si Sandi ya mah. Yoi, kasep. Bisa, kesek di yuk. Sok. Kesek. Pengen tunggu-tunggu. Kira-kira naon deui nya anu bisa dirujak. Sok pokoknya komennya di kolom komentar. Kira-kira naon ya anu bisa ku Kang Adan dirujak ya. Soalnya nya ieu nu karima kan bisa geus biasa lah kitu nya. Si antanan mah kayak ayeuna deh. Ternyata enak. Terus banara apa eta atas nyaranya. Ternyata enak, ngan cuma hangru. Hangit kan baom teh. Terus naon deui bahasa nya? Yo, anu bahasa ditongoh teh Lumut cau. tah eta mozzarella. Kayak si Ariel, mozzarella. Kira-kira naon deui ya anu bisa dirujaknya, pokoknya komen di kolom komentar kayak orang ya cobaan gitu. Tapi tong nu weureu nya nu bisa dimakan. Lanjut ah. Enak teh jeruk lemon. Kumaha Sandi hasil? Is good. Sing real. Jeruk lemon.
lemon can ya. Kita ada lemon nanti kamar itu ting menang di mana nya. Bukan lemon waya di bawah itu mah. Beredei lah daun kok gitu. Tapi yang nama asaknya. Nanti oren kieu mah jigaran nu amis. Sudah ada. Pan cocol. Ya, terus pisan kan ieu. Lemon anu haseum cenah. Terus ya rujak anu hasil amis lada. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah. Haseum pisan. Kano kau barang tuh ieu. Seuna ieu lemon. Alah. Iya, kejijian aja mah. Hampura ieu. Seum. Alah. Ayo. Kejijian aja mah. Asli Asemna teh ada ieu mah jerukna naonnya lemon jeruk bedul ge. Seum ieu. Tapi ngeunahnya. Udah. Haseum tapi ngeusna aya amisan gitu. Nyelak nanti korot anu gaduh penyakit lambung mah ulahnya nukinya ieu mah khusus anu kanggo ieu weh kanggo anu hoyong jeung teu ieu berpenyakit alah asal aja Iya. Tah kau badan ku eta wi mending huwi wae nya tapi ya mana sih kau badan sekali dia pinu asam kanu lemon juice lemon alah keperpenan lemon cocol di alah ledoskeun bismillahirrahmanirrahim ngopi rujak sok rada cicing abi mah soak tapi anu nanti angku haseum kereuyeuh abi enggak alah uwi banget mana emang haseumna dia tapi nu resepen mah jigana pasti ngeunah alah haseum jeung lada ini tadi ngelak kayaknya oke sahabat hamagaranya aduh hampura ternyata jeruk lemon anu tadi di ianya aduh tekuat nyalak pisan bahaya lah jika nama entongnya entong lah jika tong diturutan ya mah soalnya bahaya sana nu iya lah nu sewajarna we nya dia pokona don't try at home tong diturutan lah lima cukup kita aja nu eksperimennya lah karena mah nuhun pisan terus nonton video ieu dukung terus channel Ramagara ku cara subscribe like sareng komen setiap videona ngomongna tadi kalau mah anu bade meser merchandise teh nya kaos aya gantungan kunci mangga tinggal di order wae ka Kang Adan tinggal di komen lah nya sok di nu video ieu ampura itu asa nyelak bener nyelak pisan jeruk mah ora atur nuhun hapunten bilihna share cariosan atanapi perilaku dalam video ieu anu kirang merenah lah di nu manahnya hapunten ieu mah da ngasa ukur hiburan masyarakat lah ieu mah ya sakitu we lah nu kapihaturnya Kang Adan pamit sampai jumpa di video selanjutnya kita akan eksperimen akan explore ke mana deui pokoknya mah nantikan di video selanjutnya pokoknya pantengin terus di Ramagara enak orang gugulantungan heula yuk ahnya yuk atur nuhun rampes cak